Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Alhamdulillah Mang dina kaayaan sehat atau mugi wae mitra dangu ge sami pada sehatna. Mitra urang neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna nu katunda carios kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Urang teraskeun deui hanca nu katuna. Upami teu lepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka Braja geni jeung anak buahna nyumput ngawaskeun ti kajauhan lantaran hayang sidik kanu ngabring dina kuda. Sedengkeun kubu teu jiga-jiga rek magat rombongan. Lempang biasa we bari rarat-reret kawas keur ngarona desa. Upami teu lepat dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Kocapkeun pasukan Raja Jakabumi. Harita teu terus maju nyorang tanyakan. Kuda geus ngesang kabeh ge. Sungutna ngabudah kitu deui. Anu tumpakna kabeh ge ngarasa capek. Jabaha teh teu tentrem. Sieun kasusul ku kalah hideung. Gusti bade ngabujeng ka mana? Naha teu mulih ka karaton? Ceki Sarja nanya ka raja. Sarja, kaula kapaksa ninggalkeun karaton. Lain teu melang, lain teu geueung, tapi kaula hayang tepung jeung Bagawan Eka Jaya. Rek lapor sakalian minta bantuan. Kumaha carana numpes si kalah hideung? Hitu waler Raja Jakabumi. Oh, jantan bade ngabujeng kakarang paniis. Teu salah, sabab ngan kajinya panyumputan anu aman. Jep tengah ngomong deui. Adik kuda terus maju jalan anu disorang teh beuki netek. Sabab motong jalan teu mapai nu biasa. Sasatu kurubutan ka jalan satapak nu bala ku eurih, jarong, manyah jeung kaso. Jog kata pelwates desa, jalan rada lempar meusan, gok teh tepung jeung kubu. Brek kubu teh deku cedoknya mah ngahaja dekuna di tengah jalan. Atuh rag rombongan teh eureun. Kanjeng Raja mencorong ka kubu. Waktu maros. Saha anjika nyaha bet megatan pijalanan kaula. Halika sisi bisi kadupa kuda ke. Nun Gusti, apaan abdi teh kubu di desa ieu anu satia ka Raden Anom Jakalara. Margi abdi teh rumaos rakyat nagri Cempala nedawi di bade tumaros. Gamparan teh bade arangkat ka mana ieu teh. Sareng naon margina sonten-sonten ngalangkung ka ieu desa. Bilih poekeun di jalan. Langkung sae karulem wae di desa Sim Abdi. Kitu kaula nun Gusti. Ceuk kubu daria naker malah bari acong-acongan nyembah. Oh, anjeun teh kubunya syukur atuh ari kitu mah. Kaula tumarima pisan kana kasatiaan Andika. Syukur. Tapi hampura kaula moal bisa reureuh di desa ieu sabab keamanan kaula diancam ku si kalah hideung. Kaula terek neangan pangreueuhan anu aman ngan moal disebutkeun bisi Andika teu bisa nyekel Rusia. Dah gitu eta ade kaharti meureun. Ngan Andika
perlunya jeung perlu milu ngabela Cempala deh kiwari diancam Pancabaya si kala hidung jeung kala biru ngagalaksak mangka hade sing iatna ulah benang kapangaruhan kitu waler Kanjeng Raja teker saeun dianeg di eta desa. Jantan kitu mangga atuh ari kitu mah Gusti wilujeng angkat mugia sing salamet dugi kanu dituju. Cek kubu cedoknya mah deui tuluy nyisi. Raja Jakabumi ngenyet deui kudana bring rombongan teh maju deui. Malah lila-lila mah kuda ditegarkeun deui sabab jalana teu nanyak teuing. Kubu mencerong bari ngajanteng nu init di pelaong tepi kangilesna. Renghap kubu teh narik napas jero. Red ka pelebah geremel nu dipake nyumput ku Patih Brajageni. Kubu rada gegebegan hatena gewat lumpat nyampeurkeun ka Brajageni. Datang-datang teh tuluy laporan mani hari weus-weus ngabejakeun yen karajaan direbut ku kala hideung sarta ngabejakeun yen Kanjeng Raja Jakabumi teh rek ngungsi neangan keur panyumputan. Brajageni bungah ngadenge kitu teh lantaran kumanehna geus kasawang. Tangtu karajaan teh kosong, korsi moal aya nu nyalikan. Cakakak Brajageni teh seuri. Bagja temen. Nya ayeuna mangsana nu udamanya kiwari Wanci anu Muslari. Kaula bakal laksana jadi raja. Sarta kaula anu bakal kawasa di nagri Cempala. Kuwu kerid barad urang kabeh. Hayu urang langsung ngajugjug ka puseur dayeuh Cempala. Ulah isuk ulah bagedo mengbeng nagara kosong keneh. Urang asupan ayeuna pisan. Kitu cek Brajageni. Sumangga Gusti, abdi mah ngiringan bae nun. Cek kubu bari nyemah. Harita keneh langsung ngumpulkeun wadia balad. Nyatana prajurit nu anyar ngalatih. Rob ngaronom teu aya anu tinggalin. Ki Gunali jeung Jasman ngarasa bunga sabab pasti manehna bakal menang kalungguhan anu luhur sakurang-kurangna ge patih. Teu laloba catur. Aduh bral laleumpang ngajugjug puseur dayeuh Cempala. Brajageni tumpak kuda sorangan pangiringna mah laleumpang. Samakta pakarangna teu aya nu lengoh saurang oge. Bisi aya naon-naon di perjalanan. Numiang ka puseur dayeuh dipirig ku angin leutik dijajabkeun ku reangna sora tongeret. Manuk recet disarada bangun galumirana keur. Brajageni boga anggapan yen nagara pasti eueuh nu mirosea sabab Jakabumi init ka pangungsian. Cag urang tuna. Ayeuna urang nyaritakeun deui kaayaan di nagara Cempala nu geus dikawasa ku kala hideung jeung kala biru. Abdi-abdi karaton para emban jeung para pagawe sejena kabeh geus ngawula ka raja anu anyar lantaran mihapekeun beuteung nyalayakeun nyawa mun teu ngawula tan wane bakal ditandasa. Ari kala hideung jeung kala biru geus teu kudu dicatur ka bungahna.
sabab cita-cita tiba heula ayeuna geus laksana. Kala Hideung jadi raja, Kala Biru jadi patih, Luyu jeung kahayangna ti bareto. Harita geus disaralin baju kakaratak sorangan kana lomari, malah aya makuta diparake, sagala rupa diilikan, ditatap, diusap, dibarung ku suka hati, lantaran geus aya di jero karaton. Laksana cita-cita urang jadi oi. Ayeuna mah kakak jadi rajana, Adi jadi patihna, tingali kakak ayeuna make makuta oi. Ceuk Kala Hideung bari ngabaheuhai dina kursi karajaan anu tingkartip tingkariceup, sabab ditaretes emas jeung inten. Leres kakang, leres pisan. Geuning ari sabar jeung soson-soson mah teu burung laksana jadi raja. Tapi bade kumaha rancana salajengna? Pan urang teh kedah ngemarkeun ka sakumna rahayat. Ieu nagara teh dikawasa ku Kakang Kala Hideung, lain ku si Jagalara. Kitu cek Kala Biru. Wah, gampang. Isukan para penggawa nu taluk, urang gumpulkeun. Urang angkat penggawa anyar, urang nyusun pasukan anyar. Sabab geus jelas penggawa heubeul mah milu kabur jeung rajana. Leres gitu. Langkung saya ngangkat deui anu anyar. Temal Kala Biru Bari ngalapus udud surutu. Adi, mun geus merenah jadi raja di ieu nagara, Ki Adi kudu neangan mojang anu galulis. Kumpulkeun di kaputren, urang senang-senang Adi, urang curak-curak, urang pesta gede. Syukuran ku ayana cida-cida urang geus laksana. Nyata ya deui syukuran urang teh, urang mawa awewe, urang saseubeuna Adi. Mangga Kakang, mangga. Keun, urang kerid ka kaputren. Kitu ceuk Kala Biru mitra kaum dangu, satujieun pisan kana kahayang nu jadi lanceukna. Atuh geus kitu mah duanana senang-senang paduduaan, ngararasakeun nikmatna jadi raja. Kadaharan ngabarak, hayang naon-naon karinitah karimenta, sagala rupa geus nyampak nu eueuh diayakeun ku para abdi karaton. Cakakak Kala Hideung jeung Kala Biru teh seuri. Diuk ge ucang-ucangan, estu sangeunahna pisan. Sedengkeun para abdi karaton kabeh ge aralum, teu aya anu hegar, teu aya anu bunga, teu aya nu milu seuri ngabetem we. Digawe oge kapaksa ku sieun. Barang keur suka bunga kitu, nyatana Kala Hideung jeung Kala Biru ujug-ujug hiuk aya angin gede ngagelebug. Lampu gantung ayun-ayunan, karaton pating rarekot kawas aya lini gede. Nyapuguh Kala Hideung teh jeung Kala Biru ngarenya greuwas. Da eta we keur seuri ge ngadadak jempe. Duanana silih reret bari calangap.
angin di mana Haji? Angin ka jero karajon. Coba janela bariksa. Bisi aya nu can dipeunutkeun. Ceuk kalah hideung bari rungah ringeuh. Sabab heran. Ka jero karaton bet gede angin. Sumuhun aneh bin ajaib ya. Duh, nah angin di mananya? Ceuk Kalabiru Tuluy ngojengkang ngaroris janela tetela kabeh ge ditutup rekep. Koncina paguh. tapi aneh. Angin tetep ngagelebug. Loba parabot karaton nu awut-awutan. Hordeng pating kerebet. Kertas ayang-ayangan. Malah leuwih ti kitu. Karaton teh Asa ingeung mata keung. Wah, aya lini ieu mah Gusti. Cek Kalabiru bari nangdung. Hatena rada keung melang. Bisi karaton runtuh kulini. Nyadi. Nah, aya lini luluwukan. Coba ilikan keluar. Kalabiru ngagugu lumpat keluar. Jenang tung di lawang alak ilik ka sabudeureun karaton. Nyawe di luar mah henteu. Angin biasa henteu ngagelebug tarik. Tatangkalan bangun ayem atuh henteu kabina-bina teuing. Ukur ting aroya gue lalaunan ku angin leutik. Kalabiru lumpat deui ka jero karaton. Laporan ka lanceukna yen di luar mah teu aya naon-naon. Atuh duanana teh kaget teu ngarti kana eta kajadian. Lah aya naon juga ari. Coba jangdang bisi aya anu ngaheureyan ka urang. Sina bijil duman. Ceuk Kalahideung. Kalabiru nangtung. Gero ngagorowok bedas naker. Hei, saha nu kumawani ngaganggu kana katentreman kaula? Sok, mun lalaki bijil, ulah nyumput di lubuni, ulah ngabongohan dinu poek, bisi sia jurig, jin, setan siluman, dong asa-asa, hiap ka dia gaing, urang galungan secara satria, mondong bari ngabongohan. Kitu cek Kalabiru. Manehna nangtang kasingsahan nu wani ngaganggu ka Kalahideung jeung Kalabiru. Barang cacap omongan Kalabiru. Hiuk angin ngagelebug tarik sora anjing nu babaung pating cungu. Karaton ingeung pating rarieg. Cakakak aya anu seuri. Sora nangagerem handaruan matak maruringkak bulu punu. Nu seuri teh sada deukeut tapi teu katenyo jirimna. Kalahideung, Kalabiru, naha sia bet kajongjonan, naha sia bet aku angga. Ngeunah we ngaku-ngaku kerajaan milik sia lain deuleu. Lain milik sia kerajaan mah. Tapi aya nu leuwih berhak jadi raja di dieu. Gebeg. Kalahideung jeung Kalabiru ngarenyag. Reuwas anu taya papadana. Lantaran aya sora geuman tan katinggalan. Sirina maningagak-gak. Sorana bentes. Tapi jirimna teu temong. Sasia, lamun nya mah jiwa lalaki bijil sia. Hayo,
kurang ijen ngadu jajaten jeung kaula dan orang siapa make susu rumputan gitu licik jeung teu satria lamun gitu mah hayo nemongan sia cek Kalabiru sedengkeun ari Kalahideung mah taki-taki we aing rek nemongan pasti sia kaget sabab aing lain manusia aing turunan jin anu boga hak waris asli ti Kanjeng Raja sia mah ngan boga hak jadi batih kitu ge menurut kana pakar pan aing mun teu nurut mah leuwih hade jadi tumbal nagara Syaha ayo sia nemongan gaik cek Kalahideung keur kitu rieg karaton teh asa ingeung jeleg jangelek aya anu nangtung ngabedega nulak canggeng pangawakan jangkung badag beungeut bosongot kukuna rangoas buluna gerde matana bolotot cakakak seuri bari lalengakan gegag-gegag ngadeukitan ka Kalahideung reg eureun terus mureleng wah deui aing saha niga rek naon los-los ka dieu halik nyinggah ulah deket-deket ka dieu halik nyinggah aing moal ini sabab aing memboga hak jadi raja di negara sabab aing memboga hak waris anu sah malah mah kuat sabab turunan ti bapa bisi sia teu nyaho nya aing Raden Gandara putra jeung Rama Bagawan Eka Jaya mitra Kalahideung jeung Kalabiru colohok bengong ras inget kana pangalaman nu geus kaliwat basa maranehna aya di satengahing perjalanan di tengah laut dipegat ku jin anu kungsi mere pedang siluman anu jadi gagaman Kalahideung ari Kalahideung saeutik ge teu hayang gawe babarengan jeung jin sarta karajaan teu mungkin dipasrahkeun ka Raden Gandara sabab menang hese capek menang bajoang bebeakan dibelaan narohkeun nyawa malah Kalabiru mah panona dibengker keneh can cager pisan jadi andika derek nagih janjinya tapi kaula teu percaya sabab asa beda sorana da lain kitu Raden Gandara mah sorana moal sia nipu moal dibikeun sabab nu ngarebut nagara Cembala mah kaula jeung adik kaula lain andika jika balik anggur teu kudu pipiluan ka kaula dan nagara moal dibikeun ceuk Kalahideung bari nunyuk kaluhur nitah balik ka Raden Gandara ari Raden Gandara kalahnya kakak seuri beda kaula sorana beda da kaula mah teu nipu apan bangsa kaula mah bisa mancala putri
model kaula mah hayang sora kumaha wae ge bisa keur nyamurkeun pikeun nu ngadengena jadi anyun teu percaya yen kaula anu katelah Raden Gandara soal sora kaula anu beda memang kaula datang dina sora anu beda lantaran sora nu ti heula mah kaula teh poho deui Pohara Mitra. sing ingat jin teh loba lain kaula wunggul lumadak loba teuing pamerana jadi lieur kanu ngadongengna Aduh, pohara Mitra. Pohara iwanya musuhna seueur teuing. Jinna oge sababaraha hiji. Alah, aya kitu na eta mah. Urang teraskeun Mitra. tapi lamun ngadenge omongan sia kurang ajar ngahina gagaula lain ngahina tapi ini tah nyingkah nah make ini tah nyingkah gaing sababan digaweuh hak jadi raja di dieu Mitra kaum dangu, Raden Gandara, anak Siti Nurbadariah, Ratu Jin anu kasohor jago, harita teh budal amarahna, narajang kakalah hideung, rek ngarangeum sirahna, maksudna rek dikerkeb sina modar, tapi kalah hideung teu cicingeun, manehna ngejat ka tukang pos. Raden Gandara ngarameus angin. Tapi teu cukup ku kitu dampal sukuna anu jebrag ngan sakilat ngabelesat kana dada kalah hideung. Gebro! Celeng! Kalah hideung ngaceng borobot lug ragrag gaburuan. Nobros panto karaton. Kala biru teu cicingeun nenyo lanceukna ditajong teh manehna luncat peureup ngahiung bangbaraan rek nonyok hulu angen jin tapi ngan sakilat dirawel beheungna kiriwil kala biru dijingjing kawas meri dijingjing ku budak angon kala biru roroesan leungeun jeung suku teu puguh gawe letahna ngelel panon buncelik sungutna calawak bari roroesan jemagos ya tebenang di leleyan ayo jawab mening daluk mening modal cek jin kakala biru tapi kala biru tengah jawab boro-boro bisa ngomong ngamekan ge eungap sabab beheung dicekek ku leungeun jin anu rangwas ngan untung keur kitu teh kalah hideung hudang deui gajeleng luncat kana wadah pakarang kek kana pedang siluman gajeleng deui luncat syak narajang ka jin ku sabetan pedang siluman jakuk jakuk dipake ngadekan bitis jin tapi kalah ngampul kawas ngadekan gulungan karet beuki tarik ngadekna kalah beuki seueul kana angen beuki nyeri kana walikat kalah hideung ngahegak kesangna bijil capek balas ngadekan suku jin ari teurak henteu jin amek teu kanyahoan leye sirah kalah hideung ditincak rung puyuk koceak kalah hideung jejeritan lantaran geus teu bisa walakaya ditincak mah eungap jeung awak
asa pasiksa rek naon ayeuna mending modal mending dalu kagami ceuk Jin bari mureleng ka Kalahideung nu ditincak ku suku katuhu adikala biru dijingjing lebah beheungna. Ampun abdi minta hidup mangga bade ngabula aja ulah dibayan ampun Ceuk Kalahideung kapaksa taluk sabab jelas moal kuat ngalawan Jin mah nyaan sia bohong omongan sia deh Mami abdi bohong ulah ditanya deui caca gue sing bubuk nyaan daek sumpah gari gitu mah aing dihambura sia cek Raden Gandara terus nunda Kalabiru sarta ngangkat sukuna supaya Kalahideung bisaeun hudang deui geus kitu mah Kalahideung jeung Kalabiru dareku hareupeun Raden Gandara nyembah nandakeun serah bongkokan sabab teu kuat ari kudu ngayonan bangsa Jin mah syukur ari kitu mah dayeuna aing moal nyabut nyawa marane tapi marane kudu sadia ka kaula sia diangkat jadi padi ku kaula sarta kudu tunuk jeung daat ka kaula mun kumaha nibaha ada wahyanat di podaran sia aing Bisa-bisa Gusti abdi mawan nyun baha cuma bade bela sadia kagambaran ceuk Kalahideung kapaksa manehna taluk ayeuna sia kudu dadan isuk jaga ninggedo bakal aya musuh anu nembuk aya lawan anu datang nya sia nu kudu ngayonanana siapa aing mah hayang senang moal bilu perang ngansanya nama perjuangan kaula geus cukup aban nu ngababad Dandara Campala deh saha cing daya deui wati awak kaula ayeuna oge sia meunang make deui pedang siluman tapi mun hianat ka kami beung sia bakal jabat ku eda bedang kahardi kitu ceuk Raden Gandara nu memangna bareto teh asup kana pedang siluman nyamilu perang ngabasmi tentara Cempala sumangga Gusti mugi jeung berjanjan abdi moal kumawandun hianat kagambaran leres nun sumpah ceuk Kalahideung bari nyembah sakalian umumkeun ku sia yen nu kawasa di negara Campala deh lain si itu si Eda lain si Jagalara lain si Kalahideung tapi aing Raden Gandara anak Siti Nurbadariah di Kanjeng Rama Eka Jaya kitu ceuk anak Jin bari ngagak-gak seuri terus mundur gek diuk dina kursi karajaan hatena bunga sabab cita-cita ti leutik ayeuna geus laksana jadi gaganti ramana diuk dina kursi karajaan Cempala cedok atuh patih Kalahideung teh nyemah terus nyarita deui nun Gusti sumangga sia jadi jalankeun jadi gini tayuna tugas di aing mah eueuh beurang eueuh beuting tetep kudu dijalankeun bra gerainit Kalahideung nu ayeuna jadi patih kapaksa ngagugu kana parentah Jin
Kala biru genyak itu deui teu aya kakuatan pikeun ngalawan. Sabab tetela pangna pedang siluman mati teh apan di jerona kaancikan jin Gandara anu memang geus kacida sonona hayang jadi raja di Cempala. Kala hideung jeung kala biru kaluar ti karaton ngalaksanakeun tugas nguriling ka tepi wiring ngarona ka desa-desa ngabejaan kasakumna rahayat Cempala yen raja nu kawasa ayeuna lain Raden Jakalara tapi Raden Gandara. Nyapuguh rahaya teh kaget deui bae loba nu teu ngartieun sabab kamari menang beja. Raja Jakabumi diganti ku Kalahideung. Ayeuna datang deui beja yen Kalahideung diganti ku Raden Gandara. Tapi rakyat tetep rakyat najan teu ngarti ge tibangting polohok. Bari terus silih tanya jeung baturna. Kalahideung ge ngabejaanana bari rada beureum beungeut. Hatena sedih da tadina mah manehna anu hayang jadi raja teh. Kocap dina hiji mangsa Kalahideung jeung Kalabiru keur laleumpang paduduaan da can boga pangawal khusus. Di hiji tempat jog-anyog jeung rombongan prajurit desa ana bre horeng teh pasukan Braja Geni nu geus aya di jero nagara. Reg duanana eureun terus mureleng kanu tumpak kuda. Gening si Braja Geni, hahaha, bagea Braja Geni, gening sia bisa kena hirup. Yeuh aing Kalabiru nu kungsi begalan nyawa jeung adika. Ceuk Kalabiru bari nepak dadana. Panon mureleng ka Braja Geni nu colohok bengong bangun kaget. Tapi lila-lila mah pok nanya, "Hei Kalabiru, reka mana andika? Los-los ka nagara kaula awas. Mun teu nyinggah di dieu taun wane bakal jadi banusan, jadi tumbal nagri Cempala." Ceuk Braja Geni bari kakerot. Nah bet suga teh ngomong teh. Boga ilmu naon sia teh? Mana sombong-sombong teh maju sia bangsat. Ceuk Kalabiru bari gugupai. Braja Geni sarua amekna. Terus malik ka anak buahna dititah maju sakaligus. Breng kabeh maju bari ting corowok mata ketir. Kabeh maju bari ngabar-ngabar pakarangna sewang-sewangan. Kalabiru jeung Kalahideung kalah beuki nafsu. Atuh ger perang dua ngalawan puluhan jalma. Ting garero ting corowok nu susumbar. Kalabiru amak ka Raden Gandara. Ayeuna dibudalkeun ka para prajurit anak buah Braja Geni. Atuh tarungna geus teu make kira-kira ngamuk nguwak ngawik ngababi buta. Koceak ting darengek nu kabeunangan, ting kawowong nu kabagud ku peurupna anu teuas, ting kalayang nu dibalangkeun ting kudu-puluk anu dibabad ku pedang siluman. Kalahideung jeung Kalabiru kacida nafsuna dina perangna estu nafsu pisan. Mitra atuh teu ngatak aneh. Mun musuh amuradul mancabura bari ting koceak nu aya keneh umur malunur gigis teu wani maju sabab pakarang maranehna teu teurak. Kulit Kalahideung jeung Kalabiru liat dagingna teuas. Cileng-cileng nu hirup keneh laluncatan tapi terus diberi ku Kalahideung dibabad ku pedang siluman. Gempar kabeh teu aya nu mangga pulia. Kari Braja Geni jeung Ki Gunali katut jasman anu paling ternyingkah ngajauhan balai. Kurang ajar, biadab sedan. Braja Geni amek lantaran anak buahna meunang ngerid di desa beak taya anu nyesa. Hahaha, ayo maju Braja Geni.
Mantongan gencucunguk nutaya kabajus. Munnya sia lalaki maju sia. Cek Kalabiru bari gugupai gitu deh. Napas na ngahegak gelutna can wareg. Musuhna kaburu beak. Sabab najan lobaan ge dalain tandingna atuh maningan sakeak. Braja geni jeung anak buah nanu dua maju bareng. Cileng-cileng narajang deui ka Kalabiru jeung Kalahideung. Atuh ger perang bebeakan. Silih sepak, silih gitik, silih tajong, silih jejak. Braja geni meakeun kapanasaran. Pangabisa dikerahkeun kabeh ilmu simpenan. Dipake kabeh bakat ku hayang ngarubuhkeun Kalabiru jeung Kalahideung. Tapi beuki rosa narajangna beuki tereh cilakana. Sabab boro-boro ngalawan dua ngayonan saurang ge geus ripuh. Komo deui ayeuna Kalahideung nu ngagem pedang siluman bareng ngayonan manehna. Atuh najan totorose hayang ngelehkeun oge kalah wowotan. Sorangan anu cilaka geus puguheun Ki Gundali katut jasman mah. Sabab lain babad, lain pacing, lain campaka kuduna. Ari serog maju langsung dipapag ku paneungeul. Duanana ting jarengkang tarangna dijejek maninga celebet. Ngan teu bencar we wungkul bakat ku tarik. Bru Ki Gunali jeung jasman rubuh ting karusek teu hudang deui. Atuh Braja geni beuki panas hatena. Ngan teu aya niat kabur ayeuna mah. Kagok asong paeh ge teu panasaran. Cager Harta mitra hanya kabujeng neng. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.